bekasan bapa abdi teu enak ati emut ka ibu anu nuju di bumi wayanasan mah bade uwi deui nungtungna duanana arui deui ibuna nuju cerik jadi sumringan ningali seasan uwi jadi bunga hayong nyare heula atuh sawengi mah saur ki barom bari seri somea wangina ki barom nyarita kahasan bahwa bapa teh ahli kana ngamasan hayu ku bapa diajarkeun ngamasan meh teu lieur rujak asem kerduaan ari ngamasan teh damel perhiasan gelang kalung cincin sareng anu lian nu sapopoe di damelan ku Hasan teras diicalan di toko nasan teras Hasan lebet ka kamar ngoncian bari nyandak rujak asem jang duaan tujuan ameh teu lieur keur ngamasan ame tereh timu kana dadamelan lajeng ki barom ngasupkeun panangana kana kantong katuhu dina kokona nyandak bubuk anu anena kantongna bari panangan kenca nyepeng tambaga tidinya bubuk teras dipurulukeun kana tambaga bari ditingalikeun nu asal tambaga nang ngalebur berem ngadadak jadi emas nu diayangkeun harita seasan ngahulang teu kicep ningal tambaga jadi emas sakrejep mun kieu carana mah moal diantep percaya ka Ki Barom nu sakti banget ceki barom iya bubuk kayu iksir eta rajana kayu anu katafsir mangrupa-rupa anu bisa disihir jadi emas ku hasiat kayu iksirangan iya kayu teh banget kulang kana bari aya oge sesah di alana aya nangan saukur di Gunung Mega hiji gunung anu banget kuluhurna nalika sehasan fokus ningalina Ki Barom ngasupkeun panangan kencana kana kantong kokona anu liana nyandak racun bari Hasan teu sadarna cicing-cicing eta racun diasupkeun kana rujak asem Hasan digigireun namung Hasan fokus henteu ningalieun racun diasupkeun kana rujak asem ceki Barom hayu urang nginum heula rujak asem bisi tiis atos lila
bari nyandak gelas teu aya racuna. Hasan nyandak gelas nu aya racuna. Barang Hasan tos leut rujak asem ngadadak paninggalianana burem. Kasadarana leungit saharitaeun. Hasan pingsan gara-gara rujak asem. Tos ayeuna mah sakieu heula nya. Hampuranya milih bisi dina kata-kata sairana kurang menggambarkan kana kisahna kitunya. Kisah si Hasan Basri hampura pisannya. Nah, untuk kelanjutanna kin sabarnya urang damel heula sairan kelanjutanna. Pasti penasaran ieu kunaon ieu Hasan Basri teh. Karacunan diracun ku Ki Bahrom kunaon maksudna eta Ki Bahrom ngaracun si Hasan Basri. Nya untuk kelanjutan namanya pantengin terus Santri Sunda nya. Tong hilap like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.